Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ieu teh jajak panganten tapi jiga jajak anu menikah tembona teh sararti melaksalada sisi gawir daun salam lelembara. Ieu sadaya anu hadir ngajawab salamna meuni uluhan. Melak jati sisi leuweung di Ceboran make cai besi tadi rada malaweung urang cobian sakali deui. Siap teu? Siap teu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa la yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul adzim al-ayat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati wa man raghiba an sunnati falaysa minni al-hadis. Sadere kunata acara pengatur waktos anu kalintang dipihormat tur mudah-mudahan diberkahkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kersana guru urang sadaya kasepuhan di lembur anu sakumaha tadi panontos genre eces ngadugikeun pamaksadan selaku wawakil ti pihak keluarga calon panganten pameget wastana Bapak Haji Hamid anu kalintang kusim kuring dipihormat tur mudah-mudahan mantena dipaoskeun yuswa kali sehat tur barokah dina elmuna amin ya Allah ya rabbal alamin. Kersana dua keluarga besar bil khusus kahiji keluarga besar Bapak Misbah Mustofa kali Ibu Lina Marlina saribit sadaya sinareun keluarga besar Bapak Rahmat Hidayat kali Ibu Yayah Mardiah almarhum saribit sadaya anu dimana dua keluarga besar insyaallah mugia ku Gusti Allah dimuliakeun. Puja urang sanggakeun ka Gusti Allah azza wa jalla. Saribit dituturkeun ku puji urang sanggakeun ka Gusti Allah nu maha suci. Tasyakur binikmah selaku kewajiban urang selaku makhluk kasang khaliq disanggakeun ka Gusti Allah nu maha ghafur. Insyaallah ngalangkungan kudro kali inayah di Gusti Allah dina dinten ayeuna urang sadaya tiasa kumpul ngariung bongkok ngaronyok di hablah dina raraga baris nyakseni pernikahan dua insan hamba Allah anu insyaallah sakedap deui dilaksanakeun anu mudah-mudahan niat urang sadaya besing kacatetkeun janten amalan sae di payunan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Shalawat kali salam mugia salawasna dicurah limpahkeun kanggo panutan alam junjunan urang sadayana
nabiyana wa habibana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugia urang sadaya besi kagolong jantan umat mantena anu bakal kalungsuran syafaatul uzma mungkin di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin saderek jamaah rahimakumullah, simpuring ngade atanapi calik dipayuneun para wargi sadayana daya sanes nyanda asmana keluarga besar calon pengantin istri wasta nyatana Bapak Misbah Mustofa kali Ibu Lina Marlina anu dimana sakumaha ilaharna dimana-mana aya pemaslahat tur pasti aya panampian dan tentu gas pokok simkuring dina dinten ayeuna nyatana dipiwarang nampi tah tadi teh tos diobrolan ku wargi simkuring bukan keramat Pak Ustad pokok nama naon bae anu didugikeun ku pihak panganten pameget geus tong hese-hese da ieu teh dipanjang-panjang ge geus janji nu pasini moal mungkin jawabanna beda tapi we janten tadi kauningan aya 3 hal nu diuningakeun. Anu kahiji salam silaturahim, anu kadua salam silatul jasad, anu katilu salam silatul mal. Insyaallah naon anu didugikeun tadi ku wakil calon panganten pameget boh silaturahimna, boh silatul jasadna, boh silatul malna ku keluarga Bapak Misbah kali Ibu Lina simkuring sedang wawakil di marantena sedang meningakeun naon anu disanggakeun insyaallah ditampi kalayan kabingahan mung aya saalit jangan firman tadi teh aya karegos bojo saur Neng Siti Sarah Pak Ustad pangtaros heula ari ditampi nama ditampi ngan ulah tikakeun cenah meuli ucing na jero karung jang firman mangga saur Neng Sarah jang firman tos siap teu acan cenah sareng ATM na atas sebab cenah Neng Siti Sarah tos nyiapkeun BCA na wayahna we da meureun sakumaha dedeg pangadeg sakil hade seperti Arjuna sapoe lamun teu aya anu sarupa eta bangkar bae jeung firman wayahna cenah siapkeun we bidang firman alat kusuk manualna insyaallah ku Neng Siti Sarah tos disiapkeun barang cokeun aakna sebab cenah di mana sabada mungkin dirahpalan tos resmi jantan suami istri mangka jang firman teh bakal dipasihan tilu surat ku panaib teh ameh jang firman sareng Neng Siti Sarah bebas tina polisi ronda surat naon anu kahiji surat SIM surat izin menginap. Jadi wengi ayeuna mah mungkin beres di rampalan mangga ngenong di dieu moal dibuburak deui ku roda insyaallah nya kasukuhan. Kaduana cenah bakal diparinan surat STNK surat tanda STNK surat tanda nikah. Jadi cenah bakal dipaparinan surat nikah nu katiluna bakal dipaparinan BPKB tadi dia kan dia teh nu masrahkeun guru urang sadayana biasana lamun lawan budak lama sok ada jorang leuwih teh aya kasembahan tur guru urang sadayana mah saur pun bojo tingali heula cenah nu nampi nu masrahkeun lamun kiai sepuh jorangan belangan biasanya simkuring mah sok resep rada jorangan gitu dan biasanya jamaah teh sok rada bentak ya diajak ke bener mah jamaah rahimakumullah salajengna aya saalit panyuhun jang firman
di keluarga Neng Siti Sarah. Iya Neng Siti Sarah teh dijieun ge tina tulang rusuk anjeun lamun gintos dirahpalan. Otomatis luruskeun lempengkeun paparahaneun. Tah di dieu omat anjeun. Ulah sebagai pamuda nitah bojogna solehah ari carogena teu soleh. Memeh nitah solehah contohan heula sing soleh. Nitip sim kuring di mana geus lagi-lagi wayahna perhatikeun dina salatna, perhatikeun dina puasana, utamina perhatikeun dina nutup auratna. Sebab lolobana awewe zaman ayeuna mah ngaji buni balik ka imah jiga kunti. Aku teh gulung dialungkeun, gamis dialungkeun, diganti ku daster aya nu kitu. Tawayana Ning Siti Sarah mah papagahan bahwa hirup teu sesuai sareng norma agama. Di mana jangtirna dongkap ka bumi wayahna ulah ninggalkeun muji-muji kanu jadi istri. Sebab naon moal mungkin hiji istri hormat ka caroge lamun carogena teu nyaah kanu jadi istri. Contohan sing leres dina bahasa sing leres tong pernah nyebut ngaran assalamualaikum ya Humairah. Pirang barak itu mah assalamualaikum ya istriku. Neng Siti Sarah yang pipinya kemerah-merahan lamun geus salat ganti ya Humairah. Assalamualaikum istriku yang pipinya penuh dengan kokolot. Ngan wayahna entong tika nyebut ngaran ganti ku sayang. Menang gitu Ustaz, menang. Uwi geus 40 genep tahun jeung bojo sayang-sayangan keneh. Sebab awewe mah makhluk aneh nu resep di wabulan. Walaupun dandanan butut mau disebut geulis mah ibu geulis naudzubillah. Ngantak wayahna jang firman engin jaga raksa ucapan sareng tingkah laku supaya istri jadi solehah. Ngan cenah tadi teh Pak Ustad panaroskeun tadi kasepuhan seueur pantun lamun dilawan ku pantun deui eleh atuh. Saur tadi Neng Siti Sarah panaroskeun ayaan teu gaduh teu gagah teu cenah ieuna naon Neng kapalabuan tunggal pengkol di Ciangsana eta cenah nubulukan nu ngaregla dina carana. Eta we cenah sebab bila mana eta mal loba anu dipanggon nu dipayang mangrupakeun sodako harta dijang firman tapi teu boga nu ngaregol eta hiji mah yakin Arjuna teh teu jadi. Tapi sim kuring yakin moal mungkin wadingan geuning beujeuh gagah lamun teu dibarengan jeung nu sarupa eta. Jang firman oge jamaah rahimakumullah intina sim kuring dipanjang-panjang sauna tetos aya petugas di kantor urusan agama tanginas ieu teh diagendakeun mah nampi desan setengah jam kurang persingkat baik. Insyaallah naon ieu maksud tujuan di calon keluarga panganten pamuda dongkap ka ieu tempat anu diwakilan tadi buka sepuhan anu bikin pamaksadanana naon bae sadayana anu didugikeun ditampi kalayan kabinganan. Bila mana ada sumber di ladang boleh kita menumpang Nabi. Insya Allah kalau ada umur kita panjang mudah-mudahan kita berjumpa lagi. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih.